mantap ku Gusti Allah yang udah dipertanyakan Gusti kapan eta di alam arwah teh ketika Gusti ngakitab ku alastu birabbikum teh kapan arwah teh ngomong bala syahidna kabeh ge iman kapan tadi cek Kangjeng Nabi nyaritakeun Kangjeng Nabi ti Gusti Allah waktu dikaluarkeun teh ieu teh ala arwah teh arwah ahli sorga ieu waktu dikaluarkeun teh arwah ahli neraka kunaon barang dihitob ahli sorga jeung ahli neraka kabeh ngaku begitu ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna kunaon eta Kangjeng pada ahli neraka kok bala syahidna cek Kangjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Ieu bade diedek nyaritakeun tentang pengkhianatan manusia-manusia terhadap perjanjian-perjanjian manusia di alam arwah. Dina Al-Quran dijelaskan wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wallahu a'lamu bimuradihi wa'alkur ingat anjeun Muhammad idh akhadha rabbuka waktu nangaluarkeun pangeran anjeun Muhammad min bani adam mati bani adam bapak ngaluarkeun anak bapak kolot ngaluarkeun bapak aki ngaluarkeun bapak kolot akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim tina belikatna tina tonggongna ieu teh jadi badal min zuhurihim tina min bani adam ngaluarkeun zurriyatihim anak incu turunan bapana ya nek mana ngaluarkeun anakna makolot ngaluarkeun emakna uyut ngaluarkeun nini bao ngaluarkeun uyut udeg-udeg ngaluarkeun bao siur ngadengakeun galengan ka ditu beres 7 turunan da urang sok 7 turunan ada pernah kos kitu tah tuh jangan wareng segala rupa. Nah, itu dijelaskan di Al-Quran. Ingat Muhammad, ketika anak-anak Adam teh ngaluarkeun turunan anak-anakna. Wa asyhadahum ala anfusihim. Jin Allah geus nyaksikeun ka para turunan Kangjeng Nabi Adam ala anfusihim terhadap dirina. Ai kitu kumaha? Kieu baheula teh Gusti Allah teh ngadamel langit jeung bumi kemudian ngadamel Kangjeng Nabi Adam alaihi salam terus ngadamel seluruh anak incu Kangjeng Nabi Adam di alam arwah. Jadi kuari mah ieu teh tinggal ngalaksanakeun nu baheula geus didamel ku Gusti Allah di alam arwah teh tinggal dikaluarkeun sesuai jeung taun bulan minggu poe jeung jam detik menitna. Anu baheula teh aya tulisanna mah jam moal kaluar kuari teh urang matak aya kuari ieu teh geus aya di alam arwah. Nu mantak ieu teh geus kanyahoan sabenerna mah kalobaanna manusia teh sabaraha jeung sabaraha deui kanyahoan ku saha ku Gusti Allah urang mah teu bisa nganyaho ngan paling ge dicaritakeun tanda-tanda tere kiamat sebab moal waka kiamat lamun roh masih keneh aya nu can turun kiamat teh di mana roh geus beak diturunkeun kabeh ka dunia kiamat satungtung roh can beak kabeh moal ka kiamat. Haji cenah kiai eta kalau bakeneh wallahu alam sih guna nanya ka aing tuh. Kanjeng Nabi ge teh jauh ngan ciri dahungkul wa min alamatis saah wa min alamatis saah deket ka kiamat tanda geus deket ka kiamat eta tanda geus deket ka kiamat eta tanda geus deket berarti di ditu teh geus hampir sehat. Stok ruh teh geus terebeak di antarana wa min alamati saah
tidak ciri kiamat kasratu waladiz zina loba anak zina ambalaya stereh berarti kuaris ambalaya zina di pakotaan teh ya dipresentasekeun 60% zararina 40% teu ieu kan ngeri urang ieu perzinahan komo geus aya HP mah perzinahan teh geus hese jaritakeunana jeung salaki di luar jeung salaki ka kantor nyana ngebel batur tek data masuk kan beres masyaallah geus puguh karyawan kasa karyawan kos itu teman geus cocodot bikang jeung lalakina ieu permainan jelema gede lain lalaga di kantor salakina di imah kumaha nu kakula ceurik bae ge aya langsung ieu mah ceurik Kiai, bagaimana saya tobat saya? Sekarang saya usia udah hampir tua. Emang kenapa? Ketika suami saya ke kantor PNS jangan ya. Kemudian saya ngebel. Bahkan di antara ayah kiaian. Ayah kiaian tah. Kula ge murid kakul wow deh ka kiai. Wow, kula ka kiai mah lebih jago, nomor rahasia lain cara dipendi lain. Rahasia. Siapa? Si anu. Ayah kiai si anu. Belah mana orang kaler? Nyaho kula. Mentak mun kuari ka kaping aing nyaho kartuna sia. Aing hirup kene bari hirup kene. Pengakuannya anak. Aya gambar. Masya Allah. Nyana ku hayang-hayangna tobat tuntun saya cek yana teh. Beginilah kehidupan saya. Salakina di kantor. Kelas deh. Dan lain-lain sebagainya. Tah eta kan kahirupannya anak bae kos kitu. Nya kiaina bae kos kitu. Kiai nu lain cenah ku atuh wallahu alam kiai nu lain mah eta mah kos kitu bae pokona ya meureun lain saurang nu kitu teh kan meureun atuh meureun termasuk kiai sia mah kos kitu ka aing goblok tuh Masya Allah iya geus ku baca carita HP emang kumaha gitu cok carita HP tah HP Haji Pende bukaan coba buka ji atuh pertama doang Quran aya ihyaan sagal ihya mantap jasa pengajian aya pengajian kula aya kabeh tek aya kabeh kabelah dieuna maca seh nyana aya nu nyana doang nu batur mah maksudna ku batur mah teu ku nyana bae ku sorangan tek kabelah dieuna foto-foto luar negeri kabelah dieuna foto nu teu warau nu padahal kabelah dieuna ieu naon ieu hehe ya unyilan tolak Masya Allah si hade selain lalagan nah wa ashhaduhum ala anfusihim dikaluarkeun ku Gusti Allah mimiti ngadamel Kangjeng Nabi Adam sanggeus ngadamel Kangjeng Nabi Adam innallaha khalaqa Adam sanjana Allah ngadamel Kangjeng Nabi Adam wa masaha ala dhahrihi diusap ku Gusti Allah ulah nyaritakeun kumaha ngusapna ieu mah carita hadis we tafsir ka Gusti Allah usapan Gusti Allah nu layak ka Gusti Allah Allah mah mukhalafa lil hawadis maka keluarlah turunan Kangjeng Nabi Adam keluar set wa amila bi amali ahlil jannah begitu keluar wastamalahu gitu begitu keluar wastamalahu gugus ya Allah dijadikeun pagaweanana min ahlil jannah ahli surga buah wastamalahu bi amali ya maluna bi amalil ahlil jannah keluar ieu turunan Kangjeng Nabi Adam anu ahli surga ya Allah diusap deui ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Adam tonggongna set keluar deui wa masaha zahrahu keluar sak begitu keluar iya mah min ahlin nar wa amila bi amali ahli nar njana ngamalkeun ana teh pagawean ahli neraka bae ieu lah nu bakal jadi ahli neraka dua diusap ku Gusti Allah dua kali keluar tah didinya diasupkeun deui ku Gusti Allah kebelikat Kangjeng Nabi Adam tinggal diturunkan ku Gusti Allah dimulai Kangjeng Nabi Adam
terus ke pamajikana Siti Hawa keluar putra-putra Kangjeng Nabi Adam tidinya ti putra-putrana keluar deui ti hiji geus dihijikeun disulbi Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Ila ayatna masyaallah. Tah ieu mah di alam arwah teh Kangjeng Nabi Adam didamel sagesa didamel diusap keluarlah ieu bakal jadi ahli surga diusap deui keluar turunan Kangjeng Nabi Adam nu bakal jadi ahli neraka. Kemudian ku Gusti Allah dipersaksikan baheula di alam arwah cek Gusti Allah alastu bi rabbikum. Hai arwah lain tah kaula teh pangeran aranjeun kabeh. Abeh arwah ngajawab qul bala syahidna sumun anta rabbuna Gusti teh pangeran kami sadaya syahidna bidzalik abdi nyaksian kabeh eta teh geus iman kabeh ka Gusti Allah di alam arwah mah ya Allah ya Rabb anu teu percaya ka Gusti Allah di alam arwah mah ieu lah ngaranna fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang dilahirkan sesuai jeung fitrahna suci kabeh sebab di alam arwah mah kabeh nyaksian walu syahid kabeh syahidna anta rabbuna masyaallah. Ieu teh dipertanyakeun di zaman Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi ku para sahabat tentang kaluarna arwah ditonggong Kangjeng Nabi Adam teh di mana eta kaluarna sahabat naroskeun ka Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi dijawab ieu teh kaluarna dikaluarkeun teh di India di gunung ketika Kangjeng Nabi Adam diturunkeun di dinyalah arwah dikaluarkeun kabeh datang ka kiamat arwah dikaluarkeun kabeh dihitab ku Gusti Allah cik sakal deui Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu nuku urang dibaca ye dina Jalalain ieu teh aya di dinya teh Bina'man kampung Na'man di Arpah tah nuku urang dibaca ieu kitab ieu teh ieu hasil daripada pertanyaan sahabat ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah dijelas-jelaskan dengan Jalalain mah singkat biasa artina naon kitu ngaranna sikat dijelaskan di bi an akhraja ba'duhum min sulbi ba'din min sulbi Adam nasalan ba'da nasalin kana ma yatawalladuna kadzarbi na'man yauma arbata seperti sireum laletik anu kaluar gumpalanana urang mun neuleuh sireum teh putih haju kalaluar sabaraha juta sireum dibayangkeun gitu di mana ya bina mana yauma arpata di kampung Na'man dina poe Arpah tah ieu teh ti hadis Kangjeng Nabi urang kampung Na'man yauma Arpah jurang ieu Arpah ieu Muzdalifah ieu Mina tah di dieu tah ayana tah ieu ngaranna kampung Na'man. Kangjeng Nabi di alam arwah dipanggil ka dinya tek setelah dipanggil diusap ku Gusti Allah set keluarlah arwah diusap deui keluarlah arwah percis ku sireum nu laletik teh seluruh arwah geus keluar ka dunia geus di kampung Na'man tek dihitab ku Gusti Allah cek Gusti Allah alastu bi rabbikum lain tah kaula pangeran aranjeun kabeh qalu cak arwah kabeh bala syahid geus aya pengakuan arwah-arwah teh diasupkeun deui ku Gusti Allah kasulbi Kangjeng Nabi Adam alaihissalam secara teratur mimiti ahli sorga kedua ahli neraka plek geus aya kabeh ditonggong Kangjeng Nabi Adam tinggal dikaluarkeun sesuai jeung waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah kalaluar matak urang ulah bingung kuari ayana gerakan-gerakan teroris
ayana gerakan-gerakan Wahabi, ayana gerakan-gerakan Yahudi, ayana gerakan-gerakan Nasrani, kabeh geus aya di Lauhil Mahfuz. Cuman urang mah ulah eureun berjuang doang terus bae. Menang jeung teu menang nama, menang jeung elehna lain urusan urang, sebab geus aya di Lauhil Mahfuz. Tahun sekian, bulan sekian dan lain sebagainya teh kuari seperti ieu teh geus aya tulisanana kabeh. Presidenna bakal Jokowi, wakilna bakal Yusuf Kalla. Kemudian gubernur Jakarta terus geus aya. Nah, Bupati Tangerang kitu Zaki Iskandar, Ismail Iskandar geus aya dan lain semua geus aya. Urangna geus aya. Geus kabeh ge. Ngan hari tadi usap ku Gusti Allah set keluar ahli jannah bi amali ahli jannah ya'malun. Bakal ngamal ieu mah ku amal-amal ahli sorga nu mantak urang neuli jelema asal syahadat daek salat daek gaji geus sorga tah guys. Sebab di ditu nage bi amalin ya'malun bi amali ahli jannah ya'malun. Nyana teh bakalna salila di dunia ieu teh resep jasa ka pagawean-pagawean ahli sorga. Asalnya na syahadat, salat, ngaji, geus aya tanda-tanda sorga. Ieu bangsa nu di sorga ieu kabeh. Kaheula ulah kamin gitu. Geus pede bae. Nomor kadua nu dikaluarkeun ku Gusti Allah, dia tonggong Kangjeng Nabi Adam teh. Ieu adalah ahli nar, bi amali ahli nari amalun. Nyana ngamalkeun ahli neraka bae. Kajen teuing ku kumaha ge nyana teh dititah salat teu daek bae, dititah ngaji embung bae, mabok daek bae, zina terus bae, maling terus bae, titah ulah korupsi ge korupsi bae. Ieu pagawean-pagawean ahli neraka. Ku pagawean eta lah urang bisa nangtukeun ieu mah sorga, ieu mah neraka, ieu mah sorga, ieu mah neraka. Sebab kos kitu baheulana. Adapun hakikatna sorga jeung neraka hanya Allah nu uninga. Cuman urang nyaho teh keterangan hadis di Kangjeng Nabi, urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusap keluar ialah cak Gusti Allah arwah ahli surga bi amali ahli jannah ya'malun, bakal nyana magawe kana pagawean ahli surga. Urang lamun geus boga anak daek salat daek ngaji geus aman. Lamun boga anak ditagaji teu daek bae salat kararese jasa, mabok terus bae, urang rada prihatin. Wah, ulah-ulah ieu nu dicaritakeun ieu komo datang ka belah ditu mah kafir man naudzubillah min zalik wa min zalik, masyaallah karim. Nu mantak terus bae moal eureun-eureun, Yahudi mah terus bae moal eureun, Nasrani terus bae moal eureun-eureun. Yakni kafir moal eureun-eureun. Islam terus, kafir terus, perseteruan teh lain lalagaan terus bae. Kuari ke dahsyat-dahsyat perseteruan kuari lain lalagaan. Setelah Irak, kemudian kabelah dieuna kuari kitu Suriah, terus Yaman dibom, Turki kuari merajalela. Dah Eropa geus diancam, Indonesia geus termasuk dardu. Mekah ge diancam sarua bae. ISIS lain lalagaan. ISIS anu keur dicaritakeun buatan saya ISIS teh. Wah, ieu mah mujahidin. Buatan saya teh ISIS. Wah, ieu teh buatan kafir. Buatan saya mujahidin. Wah, buatan Yahudi. Buatan saya teh wah buatan Amerika. Kabeh can anu jelas. Can anu jelas ISIS teh ieu teh buatan sa. Kakara kejelasanana rada kejelasanana di minggu-minggu ieu bulan-bulan ieu. Bulan Ramadan kejelasannya rada jelas etik bahwa ISIS adalah buatan Amerika. Di saya pengakuan dari istri Bill Clinton. Istri Bill Clinton menyatakan bahwa ISIS adalah buatan Amerika. Nyana orang Amerika, nyahoan nyana. Nyana moal pati-pati ngarangkum jeung ngomong, nyieun buku lamun nyana teu nyaho. Hanya kakarak rada jelas teh ti pamajikan Bill Clinton menyatakan ISIS adalah buatan Amerika. Rada tah tiba heula ge urang geus nyangkai rada asana Amerika. Tetapi gerakan-gerakan ISIS teh menganehkan. Ongko buatan Amerika tapi Amerika sorangan dek diancam ku ISIS. Nu mantak
pambajikan Bill Clinton ngomong ini Amerika juga terancam oleh ISIS. Atuh sia teh aku nanya ISIS atuh deui. Kuari Eropa teh datur. Urang teh nyaho kuari lamun di majelis ieu aya ISIS urang teh nyaho. Teh nyaho kan? Banu janggotan ISIS. Teh nyaho. ISIS kan geus kitu kan. Teh nyaho urang. Ayeuna diriungan di MPR teh nyaho bahwa di dinya aya ISIS wallahu alam. Di DPR ngariung buat saha nu nyaho di dinya aya ISIS. Teu nyaho urang di lingkungan di pasar teu nyaho aya ISIS, di masjid teu nyaho aya ISIS. Lamun di Moskow aya seorang imam tewak keur salat, ISIS kan salat berarti kan? ISIS salat, selesai salat imam dicekel tembak ceger bae kan. Kuari kan jadi masalah. Di India sabaraha kiai, sabaraha pejuang ISIS datang babarengan ngaji, tembak geus pugu di kafir-kafir mah, di polisi, di kedutaan Amerika, tur paeh lain saeutik. Ieu kapan di luar aturan, Amerika ge lain kitu heuy. Cekena lain kitu sia ieu nangieun aing henteu, geus pokona mah aing mah dibentuk geus deuk dardur aing bae. Bingung kan hari Amerika. Kepala ISIS teh, ketua ISIS teh kujana tewak, selesai cek jana teh ieu. Muncul deui ketua ISIS, kos mujahidin makan jelas perang najana jeung Amerika. Nyana mah memang bertekad selama hidup ini adalah perang, hidup untuk perang, titik, beres, boga anak lalaki seserian nyana mah dididik perang mujahidin, geus merambah mujahidin kemana-mana. Emang di Indonesia mujahidin, emang di Malaysia mujahidin, emang di Thailand mujahidin, ambalaya. Ketika orang ingat poso, kiai ustad dipencitan set diragaji set anu teu nyeri coba umat Islam sadunya nyahoeun kabeh, urang-urang Indonesia nyaho kabeh. NU dekat itu dilarang. Komo NU mah emang geus aya di pamarentah, FPI dekat itu dilarang, kabeh dekat itu dilarang. Kesulitan sedangkan unggal poe bergelimpangan puluhan ratusan umat Islam di poso teh. Kunaon cel mujahid fisabilillah asup kadinya. Aduh hantem jeung nyana. Polisi tinggal polisi deh. Tentara tinggal tentara. Aku tandingannya cak mujahid fisabilillah. Kristen nu mana tembak. Wah, itu bisa ditembak make naon? Ayo set. Aduh terus eureun kan. Urang teu ngadengekan di poso teh aya sesuatu. Mujahid muncul kadinya di Afghanistan. Tapi KTP-na urang gelam. Mujahid di Afghanistan bener lain lalagaan, tapi KTP-na Cikupa, tapi KTP-na Serang. Tapi KTP-na je bingung kan orang Indonesia ge begitu ditinggali ku Intel je mah KTP-na orang Indonesia padahal mujahid fisabilillah, membingungkan. Tetapi reda kan tanpa nyana terus bergelimpangan, mungkin terus ka dieu. Maluku punya ada kapan geus diaku tetapi aya mujahid fisabilillah. Ayo sia sabaraha jenderal, sabaraha tentara, sabaraha polisi anu ngamankeun tembak bae ku mujahid fisabilillah. Sebab ieu nu ngacokeun cek jadar teh aman ku hari alhamdulillah. Bari geus puluhan mungkin ratusan tentara ngadu jeung mujahid fisabilillah. Di satu sisi urang embung aya mujahid fisabilillah di dinya sebab negara urang aman. Di urang aman aya di poso. Urang dekat itu teu meunang FPI, dekat itu teu meunang berbagai kegiatan Banten bae Banten nyaho menang nyaho ele dekat itu. Awas dia ku ngaing, woi ngaingna mau gede. Tapi kan teu meunang, tapi ulah dikira Banten teh dunia asupna ulah lalagaan. Dunia orang Belanda lebih akrab dengan Banten dibanding dengan Jakarta. Tenaran Banten dibandingkan jeung Indonesia. Keur kula ka Belanda ge heran. Tuh, memang wah bae. Banten mah boga sejarah, masya Allah. Turun ti Afghanistan ka dieu, turun ti Uzbekistan ka dieu, turun ti Yaman ka dieu, Banten. Timbul Wali Sanga, urang ditu turun teh di Banten, turun teh di Ampel, turun di Cirebon. Lebih tenar Banten, lebih tenar Surabaya, lebih tenar Cirebon dibanding jeung Jakarta.
teh ulah dikira Banten teh urang Banten mah teu salat dia teu tara ditambah salat mah kajen teh mah urusan aing jeung Allah cakena teh mah tapi urusan ditembak aing jeung sia tolol urang Banten mah goblok. Aya diperhitungkeun Banten mantak lamun pemimpin geus loba urang Banten mulai perang kolot baheula hiji dongengna lamun pulau Cangkir geus rata geus teu jadi pulau deui sing hade tere nomor kedua loba pemimpin urang Banten sing hade perang geus darareukeut ya nu geus kawin mah deres duncang tah ieu nya masyaallah taya dunia ieu kuari teh urang lamun nyaritakeun ISIS asa sararieun tapi di sisi lain mun eueuh ISIS kafir merajalela urang lamun nyaritakeun teroris aing sararieun amat teroris mujahidin kus-kus kitu amat sih nyieunkeun tanpa mujahid poso terus-terusan keur carita di urang bae dunia cerita dunia terus-terusan Amerika terus-terusan Yahudi tapi ku mujahid sieun Yahudi sieun nya nama bisa nyeun senjata sorangan ditembak deuh ngebul pae atuh aya mah pae sia mah hayang ulah pae burung hae biasa tetapi kuari kapan hutang Amerika geus gede jasa urang ngalawan mujahid fisabilillah gede nya nama bisa nyeun sorangan teh cepet jasa deui nyeuna tetep jadi geus beakeun tetep jadi di luar konstatif di luar akal urang lamun nyaritakeun kos kitu urang inget masa kemerdekaan urang ngalawan penjajah lamun batu jadi bom kuari di mujahid fisabilillah nya mah kieu nya kelan batu we kitu tiupan batu tiup mama dia mah geus aneh batu ditiupan gitu sakjana teh nanaonan mama dia makan kos gitu baik aja sejarah menyatakan di Indonesia batu jadi bom kacang jadi bom di urang mah teh kiai teh tak kiai anu ngawiridna ahli Allah seserian mah sia make kacang batu mendingan kacang cenah teh mendingan batu kacang mah dahareun ulah dijadikeun bom batu bae kacang mah ngeunaheun jadi lamun di bom teh lamun bomeun di dahar nya kiai ribut seseriannya lalagaan eta kos kitu nah mending kacang ieu mending batu batu mah ulah dipake kos kitu teh mah jang jalan cek cenah teh mending kacang cek cenah atuh kacang mah jang dahar ulah pake bom tah ai urang mah pan teu jalan naon tinggal jegur bae nyana mah ngarobrol kan jelas emang kumaha sih kiai bisa kos kitu ieu dengekeun ieu ieu batu ku ahlina nyana kan terus-terusan tadarru ka Gusti Allah bacaan bismillahirrahmanirrahim walau mali teruskeun wae asusia direkam pan aing aja sia nurutan aing engke jadi bom deui tiupkeun wan tiupna ge kitu pan eta kapan malaikat mau asup ka dinya tiup coba ku Haji Pendi jurigan masukna ku bati upanana ieu malaikat asup pan urang bae ge kos ge teh ieu kapan kaambekeun ku malaikat bukan malaikat aya di urang teh ieu dihuntu urang malaikat di mata malaikat diceureuk malaikat kabengan nu jelas ieu teh raqib atid bukan malaikat kan malaikat teh ngambe kana napas urang ketika napas urang ka Allah seungit ketika urang napas urang Quran seungit sholawat seungit malaikat seungit maka ngajakan baturna ieu seungit ye kan gitu malaikat teh akan ngambe urang ulah-ulah babacaan maca kitab kos kieu kan malaikat teh ngambe asal lillah tapi lamun teu lillah sanajan Quran nu dibacana malaikat karareu pau bebeja ulah ka dieu urang bau wae teu kuat lamun lain tugasnya Allah mah teu kuat bahasa Kiai Golkar bau eta siapa ai dibejaan sok ka aing kitu jasa baueun malaikat teh rencana urang niat urang penting
urang teh mudah-mudahan Gusti ngahudangkeun abdi jam 2 abdi deuk tahajud seungit ka ambek ku malaikat seungit rencana eta teh seungit ka ambek seungit amat budak kakarak niat doang azam deuk tahajud geus seungit Gusti Allah nagung penting mudah-mudahan dibere sepi abdi nyokot kotok tatangga malaikat geus kieu bae bau jeung budak tolol da sacekeun tolol da sacekeun balik tah ieu supaya ka harti tah eta teh malaikat eta kos kitu aya di mana bae nah kuari ku ahli Allah geus terus bae ka Allah nyana teh kapan terus bae dilingkung ku malaikat nuturkeun nurutkan ka nyana sesuai jeung perintah Allah batu tiupkeun aya malaikatan sesuai jeung maksud urang cek malaikat kumaha ieu jadikeun bom malaikat ngajegur nu matak ieu tak di luar dugaan kapan di luar dugaan kumaha sapira tanaga aki-aki tapi kok kenceng atau lain jana malaikat hiber set sapira tanaga aki-aki atuh mantas ngabalangkeun teu kudu ngajegur paeh ti heula nya nama atuh malaikat nu mantak ditiupkeun kana cai aya malaikat nu milu ka dinya masya Allah mantak sok heran ge heran kok aya jelema ngaleh-leh bae kan ieu na set beta si operasi caian we geus ka dokter deui ya dokter ge geus embungeun asal aya nyana bae si eta deui teu cager cak dokter teh geus beak asal dokter geus hese we ka kiai kan kiai mah make kokoset bae ku nyana ge aya kiai cenah geus ka dokter geus teu cager-cager ieu ngaleh-leh bae urut operasi na diinum kok garing nyana ge bingungeun urang Jakarta ku obat teu cager-cager kok ku cai cager aya naonan eta cai malaikat didinya anu ngusapan jerona minta cai coba ka Haji Pendi wow nu tadi nangan ngaleh-leh doang aya bilatungan ulah sabarangan satuap tiup lah sih ade mesti jadi bilatung bahaya. Nah, ieu keur carita ka mana sih carita? Arwah. Ita di kampung Naman terus diasup-asupkeun deui ku Gusti Allah. Ieu ahli surga diasupkeun set. Ieu ahli neraka diasupkeun deui. Engke dikaluarkeun set. Tah, waktu Allah ngakhitab alastu bi rabbikum. Roh geus dikaluarkeun ka dunya. Roh geus dikaluarkeun di lembah Na'man yauma Arfah. Nah, atawa di India. Nah ieu teh diasupkeun deui set ku ari turun sesuai jeung baheula nu mantap ku Gusti Allah yen udah dipertayakeun Gusti kapan eta di alam arwah teh ketika Gusti ngakhitab ku alastu bi rabbikum teh kapan arwah teh ngomong bala syahidna kabeh ge iman kapan tadi cek Kangjeng Nabi nyaritakeun Kangjeng Nabi ti Gusti Allah waktu dikaluarkeun teh ieu teh ala arwah teh arwah ahli surga ieu waktu dikaluarkeun teh arwah ahli neraka kunaon barang dihitob ahli surga jeung ahli neraka kabeh ngaku begitu ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna kunaon eta Kangjeng pada ahli neraka kok bala syahidna cek Kangjeng Nabi ahli surga mah begitu Allah ngahitob neuleuh ka Gusti Allah ngajawab qalu bala syahidna eta teh dengan hati anu lemah lembut lantaran aya rahmat Allah. Ari ahli neraka mah begitu neuleuh Allah teh teu percaya ka Allah ngan sieun ka Allah di alam arwah nyana geus teu percaya ka Allah padahal mah nangieun Allah ngan kulantaran Allah mau buagah nyana sieun geus dihareupeun Allah maca begitu ditanya alastu birabbikum nyana ku sieun doang ka Allah bala syahidna sieun doang padahal mah teu iman. Mentak datang ke kuaris terus gitu. Masya Allah karim. Ieu mah hanya carita asalna urang mah tinggal bersyukur bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Urang dijadikan ahli tanda ahli sorgana urang geus aya syahadat, kemudian orang ibadah salat puasa zakat bahkan haji, kemudian orang ngaji eta teh tadi teh bi amali ahlil jannah ya'maluna, tanda bakal ahli sorga. Nu mantaki Gusti Allah ngaisyadkeun wa asyhadahum ala anfusihim, maksudna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Engke kan kiamat sanggeusna kiamat engke urang kumpul kabeh di mahsyar. Sanggeusna kumpul di mahsyar teh kapan bakal dihisab saurang-saurang anu syahadatna akur jeung syahadat baheula. Bala syahidna kuarina nyana syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat puasa zakat haji terus gak bener atuh di akhiratna surga. Eta kabeh kafir Yahudi Nasrani Hindu Buddha munafik musyrikin lele luka salarga kabeh nyana kapan ieu hiri ku itu bakal salarga kami teh tah ieu cak Gusti Allah antaqulu yaumal qiyamah supaya la yaqulu atawa la taqulu supaya ieu jelema-jelema anu pinarakeun tengke di akhirat ulah ngomong yaumal kiamati di poe kiamat ulah ngomong inna kunna an hadza ghafilin. Begitu nareuleuh jelema digiring ka sorga, timbang sorga aya anu teu dihisab di breng ka sorga, ai manehanana geus disadiakeun neraka. Nah begitu deuk ka neraka nyana embung ulah datang ka embung cak Gusti Allah sebab baheula di alam arwah geus syahadah kabeh. Bala syahid di yaumul qiyamah ulah ngaromong deui nyana bahwa deh kami teh inna kami kabehan kunna an hadza ghafilin, kami teh poho tina nauhidkeun ka Allah sehingga kami teu nyaho sugan teh mah pangeran teh lain Allah horeng Allah tanyana cuci tangan Gusti kami teh poho ulah datang ke ngomong gitu sia sebab aing geus ngutus rasul. Aing geus ngutus rasul, syahadat sia waktu keur di alam arwah ku aing geus diutus rasul. Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, terus datang ke Kangjeng Nabi Ismail, terus datang Kangjeng Nabi Isa, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jang besi sia ngomong gopil engke di yaumul kiamah aing geus kutus Kanjeng Nabi, aing geus kutus Rasul aing. Gopil sia cak Gusti Allah. Artina eta para kafirin teh Yahudi munafikin Nasrani kabeh ngomong Gusti kami teh ulah disiksa tuh lantaran inna kullan hadza ghafilin. Kami teh pohoan tina nauhidkeun ka Gusti syahadah kami waktu di alam arwah ku kami teh dipetakeun waktu di alam dunia poho. Cak Gusti Allah emang aing teu ngirim nabi? Ayo jawab sia. Nabi teh geus paeh Gusti, geus maot Nabi Muhammad kami mah geus teu aya nabi. Emang aing teu ngutus para mazhab. Kami mah lain di zaman eta Gusti, tahun 2015. Aing emang teu ngutus Haji Pudoli. Cicingna. Kapirin. Kulanya gaji podalingannya nama cara mana sok yang dibayar baik. Urusan bayaran sama lain deui cakap bisa Allah tama. Urusan lain deui tama urusan nyana tama. Tapi kan caritana bener kan? Bener sih cenah. Utusan-utusan lain lalagaan ku ari brong di Pandeglang sabaraha kiai, di Serang sabaraha kiai, Tangerang sabaraha kiai, di Jakarta ge sabaraha kiai. Kadege ku sia tiap zaman aing ngutus penerus Nabi aing warasatul anbiya. Henteu kunaon sia henteu? Eueuh di HP. Sia sok nonton TV henteu? Osok. Aya saha di TV?
aya ibu dedeh. Tuh eta ge utusan aing. Mana ibu dedehna? Nyana keur ka neraka sakedeung. Iya, utusan-utusan Gusti Allah tah. Cak Gusti Allah aing pan geus ngomong ka sia di alam arwah. Kuari di alam dunia syahadat sia kudu dilanjut di dunia. Kos sia gopil-gopil. Apa abdi mah lain zaman Kangjeng Nabi Muhammad. Apan aing geus ngutus warasatul anbiya, unggal daerah aya. Sia kot teu mireun. Hayo deuk kumaha deui? Teu bisa kukumaha. Teu bisa kukumaha. Wau jeung kiai anu Nyaho sok balanja ka kula material baheula. Malah boga hutang keneh da kiai ka kula. Sial teh kiai goblok. Boga hutang keneh ka material Lur ka bangun majelis. Aduh. Tah, iya. Kiai besok derek ngahutang derek mayar tolol teh kiai. Di ditu di Lampung lain di dieu. Tah ieu. Geus teu bisa kukumaha, teu bisa ngomong. Nah nu mantap, ieu teh isyada Allah taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ulah sampikeun ka ngomong kula poho Gusti, sampikeun ka abdi henteu percaya ka Gusti, ulah datang ka ngomong kitu aing geus nyieun utusan-utusan di setiap zaman terus pahir muncul ieu, pahir muncul ieu, pahir muncul ieu. Ayo sia. Tuh cenah teh mah kiaina teh bener. Deuk bener deuk teu bener teh urusan kiai, tapi ngomongna mapan Muhammad bener teu? Heuh sih. Mantap ge sia. Itu urusan kiai mah teh urusan aing geus mah teh. Can yang ka neraka mal kebal nya mah geus lah pokona. Tapi sia masih teu iman ieu tah. Ayo. Cok. Teu bisa ngomong kukumaha. Kahiji. Nomor kedua. Ayaqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa taqulu wallahu a'lam bissawab.